para mitra anu mulia wilujeng tepang dangu deui sareng Mang Jaya sabaraha kanca di Mang Jaya Official. Ayeuna Mang Jaya nuju ngaca carios nyambung judulna Cipanon Indung karangan Kileksa. Anu ayeuna nincak bagian ke-25 para wargi sadaya teh karaosnya 25 episode. Upami mitra hoyong dongeng-dongeng di Mang Jaya Official buka playlistna tos seueur para mitra dongeng-dongeng Mang Jaya kirang langkung parantos 50 genep carios atau naon teh carios lah gitunya para mitra 50 genep ya video-video anu mana para mitra sadaya ye sadaya para mitra sadaya carios nyambung gitu diandapisna para wargi diandapisna aya anu namina Bayawati Marsupati para mitra terus dilanjutkeun oge aya namina atuh cenanya ieu mah rupina tina Amran Ngamasagara Bayawati Marsupati terus aya deui para mitra anu carios horor ya nyata beranak di dalam kubur berarti anu mana beranak dalam kubur aya 30 episode mangga nyangakeun carios nyambung Cipanon Indung karangan Kileksa nincak bagian ke-25 wilujeng ngadagukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung. Ayeuna nincak bagian ka-25. Nalika urang paturai dina bagian ka-24, urang parantos sami-sami ngabandungan, dongeng teh parantos dugi kanalita Karta sareng Gober bade patutunggalan. Mangga wilujeng ngadangukeun ieu dongeng etang-etang hiburan pangbebrahmana. Atuh ti studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Mangga nyangak. Ningali dedeg pangadegna Karta model kitu. Si Gober ngahampas pisan para wargi sadaya. Ceuk pamikirna ku sagebragan ge model Karta kitu mah geus pasti rikas. Harita Gober tuluy cakakak seuri. Bari ngomong para mitra. Sakilat nyabetkeun ramo-ramona nu ramakah jeung heuras ngadius rek nyakar panon Karta. Tapi gilek plos sabetan si Gober milepas ka gigir. Sakilat Karta maju bari ngasupkeun peureup buleud kana hulu angen. Si Gober teh hiuk cekuk nanggal pisan tumerapna para mitra. Aduh, gelo sia. Beul. Si Gober menit salawak bari bunceli. Hulu angen asa disodok ku tungtung linggis bakat ku nyeri. Ko prasakeun ku sia ieu hiji deui yeuh ceuk Karta. Bari seak panaraja ngagunakeun dampal suku. Nu diarah teh para mitra, harita teh si Gober. Tapi si Gober waspada ayeuna mah manehna rikat narik suku kenca ka tukang, bari sakaligus neungeul bincurang Karta ku pigulang katuhu. Hiuk keduk. Aduh, jadoles ya. Karta ngagoak tuluy engke-engkean bari muter. Bincurangna meuni asa bubuk sarta nyerina nyelek kana angen. Keur kitu si Gober narajang deui peureupna nu gede ngadius ngancam palipisan. Seak lep Karta dongko plos peureup nyabet angin. Si Gober katempo rada dongko jeung nyangeyeng ka kenca kasempetan digunakeun ku Karta. Pikeun ngababuk iga burung musuh. Seak keduk nanggal pisan kuak si Gober ngoceak. Tuluy papelengkingan bari nyekelan iga burungna. Kurang ajar setan sia. Ngahina ka aing. Rasakeun sia wawales di aing. Diwajak sia irung ku aing. Si Gober beuki nafsu. Beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Montong loba bacot wani masok maju sia. Ulah gubar Gober kitu kalakuan teh gegeleberan. Teh mal Karta keur para mitra babaturanana surak. Sararea ampir poho yen harita teh keur aya di panyara. Nu salilana ditalingakeun ku para patugas. Dina kaayaan kitu para wargi sadaya, si Gober asa dihina. Sabrut narajang leuwih tarik, leungeun anu nyerang was nyamrek kerah baju Karta, seakep beunang pisan. Karta
Harita teh menerjel hayang lepas babadug bari nonyokan kana dada musuh, tapi si Gober geus amarah pisan, hiup pereup katuhu ngalayang ngancam careham. Babaturan Karta nahan napas, paur nempok Karta nurek ditonyok satakerna, tapi Karta bisa keneh oja. Samemeh pereup musuh keuna, manehna muserkeun tanaga dina suku katuhu. Seak cekok para mitra sadaya. Jimat si Gober jeung celengan paleren jadi tanyong satakerna. Lengak koceak si Gober jejeritan. Tuluy ngudupruk bari nyekelan jimatna panon burial bencelik para mitra beungeutna sepa. Geus kacipta kumaha warugana si Gober harita. Aduh. Ampun obat. Kacidading sia bedul. Aduh. Alah sia sikina leungit lho. Cek si Gober bari muringis. Tapi Karta teu malire manehna jadi amarah. Seak najong kana beungeut si Gober nu keur ngedeprek. Nu di arah irung jeung bibir tapi si Gober jiga nu nekat. Datangna panajong teu dipikeun tapi kalakan dipapag ku sungut anu calangap. Kep para mitra digegel beunang pisan inung sukuna. Tumrapna ka Karta harita ngoceak inung suku meni asa penyet para mitra digegel. Aduh, tolong wae tolong. Karta jejeritan menta tulung bari engke-engkean. Sabab inung suku katuhu kagegel ku musuh. Nempok Karta bangun ripuh babaturanana teu tegaeun. Siga aya nu ngomano rob kabeh ngariung rek nulungan Karta. Malah aya nu wanian nampiling ka si Gober meni bukbek komo si loyo mah meni merekpek bakat ku hayang puas. Puguh si Gober teu walakaya ari dironom ku lobaan mah manehna ngagoak bari nakisan nu nampilingan. Suku Karta lesot tuluy mundur bari muringis. Sameme aya nu nyarita haok aya patugas di belah kaler. Sorana tarik mata kreuwas ngabubarkeun huru-hara. Stop. Semua jangan bergerak. Cenah. Teu kanyahoan para wargi sadaya. Rob para patugas datang lobana keur ngariung bari nyarekelan pakarang. Puguh we sakitan kabeh reuwas marelong ka patugas nu geus rajeg aya di dinya. Ayo, semua masuk. Sipir marentah deui buria kabeh bubar. Sup ka kamarna masing-masing iwati Karta jeung Gober nu ditahan teh. Tuluy digiring ka kamar khusus paranti mariksa nu tas garelu. Kaayaan ngadak-ngadak jempling. Sakitan nu tadi lalajo tarung ngaharenen siga nu sieun. Ukur nempokeun Karta jeung Gober nu dipariksa ku para patugas. Teu kacatur para mitra teuing kumaha lumangsungna pamariksaan. Nganu jelas Karta dipisahkeun tinu loba. Kamarna pindah, si Gober nya kitu keneh misah tinu loba sarta teu meunang tepung jeung Karta salila 3 poe. Kocapkeun Karta harita teh ngahuleng sorangan di kamarna. Hatena ngarasa reuwas sabab kajadian nu geus tumiba teh asa dina pangimpian. Satadina mah hayang ulah ngalaman kitu bisi namahan berat kana hukumanana. Tapi kiwari geus kajadian moal bisa dipupus deui. Aya-aya we gogoda tena atuh aing teh make pipilueun. Padahal mamun cicing api-api teu wani tangtu aing salamet moal kieu jadina meureun. Tapi segala rupa geges kapalang moal bisa ditawar deui. Kapaksa aing kudu narima kana ieu kanyataan. Ceuk Karta bari ngarahu. Tuluy nyarane kana temok karasa tiis meuni nyecep. Lamunan Karta kumalayang kanu anggang ras inget kamurod nu unggal peuting sok mapatahan kamanehanana. Sangkan bener bager jujur jeung pinter. Tapi buktina kakarasa bulan papisah jeung Murod, Karta kalah jadi bahan catur babaturan, sabab manehna jadi ulon-ulon kaributan didinya. Karta tuluy mikiran nasib. Nu akhirna timbul aral subaha ngarasa jengkel jeung teu betah aya di panyara. Sakabeh elmu nu kapimilik ti Murod kawas teu aya tapak-tapakna acan, lir ibarat cai dina daun talus. Pikiran Karta balik deui ka alam nu geus kaliwat, ngunek-ngunek babari jengkel, aral jeung panasaran. Gara-gara si Gober aing jadi kieu ye. Aing dipisahkeun jeung nu sejen, sarta aing diancam ku patugas mun sakali-kali ditarung jeung manehna tangtu aing bakal dipindahkeun ka Nusa Kambangan. Barara aing teu hayang pindah ka nu leuwih jauh, sabab aing hayang balik ka lembur. Tapi nepi ka iraha aing kudu ngaringkuk di panyara. Si Gober nu kitu teh ngagubruskeun ka aing, rasakeun sia dina hiji waktu tangtu ku aing diwarah deui. Pangarti ti Murod rek digunakeun kabeh, rek dipake ngawarak si Gober sia.
Kitu pikiran Karta harita, manehna jadi panas hate. Kakeheul kasedih ngajadi hiji, muli keb muli bak dina dadana balukarna nimulkeun rencana nu lain-lain nu bakal ngabahayakeun kana dirina. Dina mangsa harita teh si Gober ngajentul sorangan di kamarna, can meunang kaluar ku patugas. Sarta teu meunang tepung jeung nu sejen, si Gober ngarasa heran ku kakuatan Karta nu bisa naningan pangabisana. Da ceuk angkeuhanna mah moal aya nu wani kamanehanana, sakali nampiling ge musuhna bakal rubuh, teu hudang deui. Tapi kanyataanana manehna jadi wibirang eleh kesit ku Karta ampir kawalahan. Saha si Karta dari sanyananya? Dang tu jago tidak resejen ye. Geus lila cicing di dieu. Hanjak hati tatenya heula. Saha manehna dari sanyana? Mun aing teu gagabah mah tangtu bakal boga balad nu kuat. Nu saimang jeung aing kakuatanana. Keunah, mun aing geus meunang kaluar ti kamar ieu aing rek ngahaja nempungan si Karta. Aing rek minta dihampura sarta rek ngajak babarengan. Hahaha, pasti kuat. Tujuan aing bakal laksana. Bener kudu kitu. Aing kudu neangan balad-balad nu kuat. Pokona mah sangkan aing tereh laksana. Teu karasaeun seurina tarik meni ngagak-gak. Teu kanyahoan ti mana jebulna ujug-ujug aya patugas nu nangtung hareupeun lawang. Ngabedega bari nyekal papentung panon melong ka si Gober nu keur ngagak-gak seuri. Gober, kunaon sia seuri sorangan? Gelo sia teh? Eta patugas nanya bari teu. Puguh si Gober ngarenya gret kana lawang tarang kerung bet aya nu ngajaga di dinya. Keur bungah kuring. Seuri ubar sedih. Nah make tanya segala rupa. Ieu mah urusan kuring bari oge. Ciga itu ka ditu, bapa mah ka ditu. Kuring mah teu gelo, teu siwa. Waras kuring teh waras. Waras pisan pokona mah. Jawab si Gober bari ngusap tarang. Harita teh ngajelaskeun ka petugas. Petugas jaga teu ngomong deui leos init ningalkeun si Gober anu colohok bengong. Sanggeus patugas eueuh mah para mitra si Gober nangtung. Tuluy kukulintingan di jero kamar nu heureut. Manehna mikiran Karta anu jadi musuhna. Ayeuna ngagoda kana pikiranana bet hayang tepung deui, hayang ngobrol nu laluasa. Akhirna si Gober ngarasa kaduhungna bet teu usul ka patugas nu bieu, sangkan manehna dihijikeun jeung Karta. Bener aing bodoh. Nah, aing jabat rusuh amak. Padahal malamun usul kasipir tangtu aing didinan ye. Asal aing janji ka manehna yen moal sakali-kali deui nyieun kaributan. Tapi keun bae dae keneh waktu. Gek diuk deui tuluy ngusapan palipisan bari kerung. Panon melong kaluar nyawang kanu anggang kawas nu hayang bebas di luareun panyara. Tapi ngan ukur dina sawangan da awak ngaringkuk di pangberokan. Para mitra kaum dangu kocapkeun tilu poe ti harita. Si Gober dikaluarkeun ti kamar tuluy sina mandi babersih, geus kitu dibere dahar misah ti batur, sareng sena dahar torojol aya sipir saurang, gek diuk digireun si Gober. Maneh betah keneh di dieu tawan teu? Ceuk sipir. Nah, aya naon, Pak? Make naroskeun kitu sagala. Tangtos we betah yang buru-buru balik ka lembur kuring teh. Jawab si Gober terang-terangan. His lain kitu. Lamun di dia geus teu betah maneh rek dipindahkeun. Waduh, pindahkeun ka mana, Pak? Ka ditu ka Nusa Kambangan, kabeneran isukan aya rek indit opatan. Bisi maneh hayang milu teu naon-naon. Ceuk sipir jiga nu ngaheureuyan. Oh, ulah Pak. Ulah Pak. Ulah ka Nusa Kambangan abdi mah betah di dieu lah. Sabab abdi mah da teu gaduh dosa bade dikirim ka tengah laut. Nah, make kitu sagala tuh lah. Ulah Pak lah. Ulah abdi mah teu alim-alim ka Nusa Kambangan, Pak. Nya teu naon ari mung init mah tapi awas ya kudu taat kana peraturan di dieu. Teu meunang sakali-kali deui ngayakeun kaributan jiga nu geus-geus ya. Ceuk sipir bari mencrong si Gober unggeuh. Hapunten we sakitu mah Pak lah. Da abdi teh teu ngahaja bade riributan teh kawit nambah heureuy jeung si Karta. Peda eleh tarucing tuluy jadi pasea. Da saresna mah sobat jeung si Karta teh malih upami tiasa mah sakamarkeun abdi teh jeung si Karta teh. Moal dijamin moal gelut pokona mah. Si Gober terang-terangan taya kasieun taya karempan. Nah bener sia. Nyarita teh. Leres Pak, leres pisan lah. Kade sia. Ulangan seukur api-api tuluy gelut deui di ditu di kamar. Pan ripuh meureun dewek. Misahna.
Upami abdi gelut deui mah ulah ditaros deui peunci teh abdi teh bae lah. Cek si Gober bari nyiwit beheungna. Nyaan sia ngomong teh? Ih, cenah bobodohan Pak, pokona mah abdi mah terus terang we mah. Abdi teh jeung si Karta teh batur teh babaturan teh. Pokona mah sakokos sainu mah jeung manehna mah. Ngadasar we saru aku di tengah ngaulit bawang. Abdi jeung manehna nyari teh nimbulkeun gelut. Da geus biasa gelut kitu teh abdi mah jeung si Karta teh. Jadi sanes nyaan teh bobodohan hitung-hitung latihan Pak. Lamun bener kitu mah heug teu naon atuh. Tangtu engke ku dewek dihijikeun kabeneran. Sabab kamar urut maneh teh rek dieusi ku penghuni anyar. Yuk tuturkeun dewek. Si Gober nurut manehna leumpang nuturkeun sipir. Ngajugjug ka kamar nu dicicing-cingan ku Karta, barang joal kadinya Karta keur ngalange dina sarigsi. Sorot panon layu tapi sawangan jauh ka lembur. Inget ka pamajikan, inget ka anak, mun bisa hayang ngapung, hayang balik harita kene. Hehehe. Selamat siang Karta, keur naon sia maneh euy? Ulah ngalamun matak begang sia turutan je dewek ye pan lintuh euy tara ngalamun dewek mah bebas. Janglar pikiran. Pokona mah tara loba ngluwut nu penting mah euy. Na atuh gebeg Karta ngarenyag. Ret kanu ngomong tetela si Gober jeung sipir geus deukeut kana panto kamar. Karta teu nyarita manehna ukur narik napas panjang panon mencrong kanu kakara datang. Asup. Awas ya mun ngalanggar aturan dipencit sia ku dewek. Cek sipir bari mukakeun panto ngomong setengah banyol. Si Gober kacida atoheunana sup ka jero panon melong ka Karta. Nu colohok heran sanggeus ngoncikeun panto sipir init teu loba omong. Sajongjongan mah Karta ngahuleng. Asa teu percaya kana eta kajadian. Sabab ceuk pamikirna asa mustahil muanya disakamarkeun jeung musuhna. Tapi sakabeh nu kajadian di dinya di luar wewenang manehna. Sagala rupa bisa kajadian kalayan teu disangka-sangka. Ari si Gober sautik gitu nemongkeun rasa mumusuhan. Kajadian nu geus kaalaman jiga eueuh tapakna lir cai dina daun talus. Beda jeung Karta anu neuteuli ambak bae ka si Gober. Tak. Hehe. Maneh kudu ngucap syukur alhamdulillah euy sabab ayeuna dikeresakeun kudu kawasa. Bisa ngahiji jeung dewek. Selamat euy lah. Kudu atoh. Si Gober miheulaan nyarita tuluy ngasongkeun dampaleungeun. Ngajak sasalaman sedengkeun Karta asa berat rek narima kalah kacolohok bengong. Naon hartina itu Gober? Teu ngarti dewek mah seutik ye euy, kalah kananya. Haha. Mun teu ngarti ku dewek rek diterangkeun sia ngarang harti. Tapi maneh kudu narima kana ieu kenyataan euy. Urang dihijikeun di dieu pikeun ngajaga keamanan ieu panjara. Sing percaya dewek teh teu neuteuli ka maneh teh. Najan jiwat dengek kung siri tajong nepi ka leugit sasiki. Tapi dewek mah teu ambek euy. Keun bae nu geus mah hampura euy, hitung-hitung perkenalan sakitu mah. Jama pe jagoan mah. Jeung sabenerna dewek teh keur ngetes euy. Saha kira-kirana babaturan atawa nu di tempat ieu nu bisa dipake babaturan ku dewek. Si Gober bisa pisan ngolong-ngolona. Ngomongna kitu bari ngasongkeun dampaleungeun katuhu ngajak sasalaman. Ari Karta dina dasarna mah memang taya jiwa mumusuhan. Narima kanyataan kitu teu bisa nolak kana kahayang si Gober. Gap leungeun si Gober ditampanan. Duanana sasalaman pageuh pisan. Mun nya maneh menta dihampura tang tu ku dewek dihampura euy. Lahir batin tapi dewek can ngarti keneh ieu kumaha tujuan usahana tujuan maneh teh. Cek Karta bari tuluy ngalesotkeun leungeunna gek diuk deui. Ari maksud dewek teh rek ngajak bebarengan jeung maneh. Nu tangtu bakal matak untung pikeun urang duaan. Ngan samemehna dewek rek ngenalkeun ka maneh. Saha dewek nu sanyana jeung dewek hayang nyaho. Nah saha ari maneh nu sanyana. Taina aya milik urang duaan dihijikeun sakamar. Ieu teh kauntungan nu kacida gedena. Urang bisa ngayakeun sawala. Tapi dewek rek nanya sakali deui. Nah bener geus teu amek ka dewek. Nah nya rek ngahampura ka dewek. Nah nya maneh teu neuteuli ka dewek. Nya dewek ngahampura ka maneh euy sarta dewek minta dihampura. Sok geura terangkeun kumaha maksud maneh teh ber. Karta beuki panasaran hatena teu ngarti kana maksudna si Gober. Ieu tah. Mumusuhan moal gunana euy. Peperangan ngukur nambahan kana sangsaraan. Kumaha mun urang ngahiji we urang silih belaan, silih tulungan, silih bantu jeung silih taringakeun. Pokona mah kitu anu maksud dewek mah. Kumaha kira-kirana sanggup? Si Gober neuteub.
Lila pisan para mitra sadaya ka Karta. Karta tuluy nyarita sanggup lah terus kumaha. Aya hiji rencana euy. Nu moal ka dibejakeun ayeuna sabab dewek euy canyaho ka maneh nu sanyana. Cik ayeuna terangkeun saha atuh teh maneh teh Karta teh. Nah garong, copet atawa kumaha? Cek si Gober ati-ati pisan nyaritana. Karta para mitra sadaya ngahulang sakedeung. Manehna asa-asa rek ngabukakeun Rusia dirina. Da kahayang mah para mitra, manehna teh mung kanyahoan kuno sejen. Kalakuan-kalakuan nu goreng patut ngan eukeur-keur manehna wungkul, batur mah ulah aya nu nyaho. Karta memang ngahuleng para mitra sadaya, tapi dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun lamun manehna henteu ngabolekerkeun atawa teu ngabejakeun masalah nu aya dina dirina. Geus tangtu dianggap somong ku si Gober. Tungtungna Karta nyarita, ai kuring mah lain garong, lain copet, tapi lain jalma jahat. Tapi kuring geus kalepasan maehan jelema nu akhirna asup ka ieu tempat, kuring unggah balewatangan. Sajabati kitu maneh kudu nyaho kuring lain jago tapi jalma biasa tah kitu. Ceuk Karta sajujur-jujurna teu wanieun ngabohong. Oh kitu. Tapi kekuatan maneh cukup hebat euy. Bisa nandingan kekuatan dewek, padahal dewek teh di Karawang mah geus daya tandinganana euy. Kasebut jago nu geus moyan. Tapi keun bae lah teu kudu dicaritakeun nu kitu patut mah. Sabab teu penting keur dewek euy. Ayeuna dewek rek nanya, ari maneh boga cita-cita yang bebas tawan teu? Si Gober geus mimiti ngasupkeun pangaruh goreng. Tapi kalayan ati-ati jeung lemes. Nya puguh we atuh saja lemana nu betah cicing di dieu salilana. Najan kumaha bae ge kuring mah hayang bebas di ieu tempat. Lain cita-cita deui tapi geus mangrupa hiji tujuan nu pasti, kuring kudu bebas. Jawab Karta tegas. Malah bari ngacungkeun peureupna pinuh sumanget. Puguh si Gober bungaheun pok nyarita deui. Syukur mun kitu mah artina maneh teh normal euy. Sabab ngan jalma gelo nu betah cicing di dieu mah. Sarta jalma teu hideng nu teu hayang bebas mah. Daina kieu tah euy, rencana dewek taya lian iwati hayang usaha sate kapola sangkan bisa bebas samemeh nepi kana waktuna. Sabab bari nungguan mangsa nu ditangtukeun maka cida keselna euy. Kawan tu mungguan dewek teh kacilailana sedengkeun bebas hayang ayeuna. Jadi maksud maneh teh kabur kitu? Karta nempas. Lah kelanan. Sok tara sabar ayeuna naon teh. Dewek mah teu nyebutkeun rek kabur, ngan dewek hayang bebas dina waktu nu sasingket-singketna. Mun bisa mah peuting ieu keneh kudu bebas, tapi tang tu hese. Lantaran lain pagawean enteng-enteng kaluar ti tempat teh. Jadi urang kudu usaha sate kapola sarta kudu buleud patekadan. Ayeuna dewek rek nanya, kumaha mun maneh dibawa sarasiah jeung dewek? Nah, kira-kirana sanggup? Cek si Gober bari neuteup ka Karta dina ngomongna henteu gagabah. Kieu sanyana mah ber. Ari dewek teh teu hayang nyieun kasalahan nu kadua kalina, sabab ku aya riributan ti heula oge. Geus mangrupa hiji karugian pikeun urang. Jadi mun bisa mah ulah nyieun kasalahan nu leuwih gede, leuwih hade sabar jeung sadar narima ieu hukuman tah kitu. Bener kitu Karta bener. Kaharti jeung karasa ku dewek. Tapi sing inget heuy, dikerem di dieu tahun-tahun dilana mangrupa hiji siksaan nu kacida bangetna euy. Sabab urang mah jalma bebas nu hayang kaditu ka dieu sacara bebas. Ligincing ka ditu, kurulung ka dieu. Atuh init ka mana we. Da ayeuna dikerem di dieu tang tu kasiksa euy. Mending mana jeung buru-buru bebas. Tah, perkara bebas mah iraha ge bisa. Asal urang daek usahana. Tapi cak, teu naon ari mung mah dewek moal maksa euy kanu teu daek. Ari maneh geus boga kuda warga acan. Mun geus di mana ayeuna euy ayana? Gober mengkolkeun jejer obrolan jiga nu nya teu mentingkeun urusan anu tadi. Karta atau heunpok ngajawab. Nu matak ber pangna dewek hayang jadi jelema bener teh lantaran nyaah katurunan euy. Mun dewek tuluy-tuluyan nyieun kasalahan ieu tempat, tangtu bakal leuwih goreng balukarna sarta anak pamajikan dewek jadi korban. Maranehanana moal kaurus ku dewek, moal kaparaban jeung moal kapiara. Tah kulantaran kitu geus we euy ulah hayang kabur. Jawab Karta tegas. Moal hayang kabur dewek ayeuna mah. Tapi tak ari maneh sok inget euy ka kulawarga tawan teu. Sok aya besuk atawa tara? Tara aya besuk lain kuna naon tapi dicarek ku dewek. Ari ingetna mah inget euy.
Kacida ingetna da sahaja mana teu inget ka anak, teu inget ka pamajikan. Tapi geus kieu jadina mawayahna we kudu sabar jeung tawakal. Ceuk harta manehna tetep dina pamadeganana. Punya kajeuna tuari kitu mah, bae we sing betah-betah di dieu nya. Tapi lamun dewek migawe hiji pagawean omat euy ku maneh ulah dibejakeun ka sipir. Pokona mah euy pagawean dewek keur dewek, pagawean maneh keur maneh. Dina urusan eta mah masing-masing we. Ngan tempat cicing tetep duaan di dieu. Da geus diatur ku patugas. Cek si Gober jiga nu jengkel. Manehna ngarasa taak sabab teu hasil mangaruhan harta. Tadina mah rek diajak gawe babarengan, pikeun metakeun akal tarekah sangkan tereh-tereh kabeh. Nya heuge kitu ge ayeuna mah urang masing-masing we. Saterusna duanana jarempe. Ngumar lamunan sewang-sewangan. Si Gober para mitra sadaya mikir antengna keur neangan akal nu hade. Sangkan bisa lolos tina panyara. Sedengkeun karta inget ka anak jeung pamajikan. Nu geus lila teu patepung karasa sonona karasa melangna ku karta kacipta bae anakna katalangsara sabab teu aya nu mangusahakeun. Harta reng hapranjug batin ngaguruh perang sabil. Antara ngagugu jeung nolak kana pangajak si Gober. Sanya namah batin karta mimiti goyang dieuneuk-euneuk ku omongan si Gober nu ngajak teu bener. Heuleut saminggu ti harita si Gober asup ka kamarna bari paroman marahmai. Lantaran manggih kabungahan anu pohara. Tadina teh manehna teh tas digawekeun di pakarangan. Dititah nyabutan jukut jeung memeres batu. Sedengkeun karta cicing bae di dinya sabab beda jeung tugasna barang jo si Gober karta panasaran. Manggih naon euy ber katempona jiga oto pisan euy. Hehehe. Teu kudu nyaho ta. Pokona beres we. Lamun maneh manggih nu aneh ulah geruk. Mun hayang nurutan pek tuturkeun. Dewek moal maksa ka rumung, tapi moal ngahalangan anu hayang. Da kitu we ayeuna mah, da. Cek si Gober goledag ngagoler dina temo. Karasa tiis meuni seger, tas papanasan tuluy ngagoler ka anginan. Ah, seutike teu ngarti dewek mah, naon maksud anjeun teh ber? Moal ngarti sabab can aya bukti. Ke kumaneh kanyahoan euy. Karta ngahuleng uteukna nyoba-nyoba mikiran omongan si Gober. Tapi tetep teu kapikir antukna jempe, pikiran kumalayang kanu anggang, hatena asa pating seredet, jajantung ratug tepung. Para mitra anu mulia, kira-kira pukul 11 peuting, kadenge harita teh para mitra sadaya. Karta ngaguher sare si Gober mah cungeli kene. Malah ngadenge batur kerek teh atoh tuluy ngodok saku bajuna. Kusiwal ngabijilkeun paku jure katayap kadeukeut temok tuluy rarat-reret heula. Kaluar sieun aya nu nganyahoankeun. Aman jiga nama. Nu jaga eueuh ka dieu geuning, ceuk hatena bari tuluy ngamimitian digawe. Nyokelan temok ku paku saeutik-saeutik. Dibarengan ku hate nu tagiwur jeung jajantung ratug sarta teu weleh luak liuk bisi aya nu ngontrol. Keur kitu kadenge aya nu pating kedepruk sora sapatu, gebeg si Gober ngarenjak. Gancang ngasupkeun paku kana saku baju sarta tonggongna dirapetkeun kana temok nu keur dicokelan. Reup si Gober peureum api-api sare tibra bari nyarane kana temok. Hatena ngupat, matak naon mun hees we atuh maneh teh sia. Tek naon ku kurilingan wayah kieu ka dieu bari oge. Dasar gogot supaya aya wae. Kitu ceuk hatena tapi katempona mah jiga nu kerek bangun tibra sarena. Tekung silila barasat-barasat aya cahaya baterai ka eta kamar. Sidik bisa nyorot kana beungeut si Gober tuluy ka karta. Nu keur ngarengkol bari kerek patugas nu keur ngontrol merong rada lila. Nyidikeun kaayaan di eta kamar tapi yakin teu aya nu batak nyurigakeun. Akhirna ngaleos deui ngontrol ka tempat sejen. Sora sapatu atra pisan kekedeprukan ngajauhan. Nyeh si Gober seuriletik berai beunta bari ngagarendeng. Hehehe, beres lah. Moal datang nepi ka di subuh lah. Sabuai geus nemongkeun sikep nu ngayakinkeun disangka hees ku patugas. Keun sia dina waktu 2 jam aing kudu hasil ngabocorkeun di tembok. Kitu cek si Gober bari tuluy nuluykeun pagaweanana dibarengan ku hate ratu. Kesang tiis meuni nyorolok sakujur badan. Loba kasieun jeung kahariwang tapi sumanget hayang kabur geus minuhan dada ngawasa jiwa. Kalah ku dikeureueuh manajan saeutik-saeutik ge para mitra.
lila-lila jadi loba anu beunang. Bubuk temok pating puruluk kana ubin kadenge pating paralak asa tarik. Kawan tu dina mangsa peuting nu sepi jempling mun parang kitu teh si Gober sok ngarenja greuwas. Eta sora bisi kadengeun kudu ngajaga. Reg eureun heula tuluy luak lieu nempoan kaayaan di luar. Sanggeus yakin aman pagaweanana dituluykeun deui. Akhirna bros temok dodo budobol. Opat bata geus lesot tuluy dituna lalaunan. Geus kitu mah pagawean jadi leuwih hampang. Bubuk temok muruluk beki babari. Si Gober meningah hegak ke sangucur masihan badana. Digawe teu eureun-eureun bari dibebereg. Apunten dibebereg kurasa sieun. Hag sia. Teu burung dobol temok teh. Peuting ieu aing bebas. Sabab temok geus dobol kari luncat kana benteng luar. Wah, enteng teh mah. Ceuk hate si Gober bari tuluy digawe. Hiji-hiji bata didudut para mitra. Kalayan hampang bubukna menipating paralak kahanap. Ngageterkeun eta pat jajantung anu geus ratug ti tadi mula. Akhirna welasan bata geus beunang. Malah mah breh liang menigorowong asup hiji jalma lamun moncor. Hasil. Aing bisa kabur ayeuna. Tapi kumaha si Karta? Geuing keunek wae kitu. Si Gober ngeteyep ka deukeut si Karta. Nuker sare tibra sageus tepi gancang diguyah-guyah. Korejat Karta hudang panon beureum jeung buncelik reuwaseun. Aya naon ber? Aya naon ieu teh? Karta setengah ngalinur. Bijil Karta, tuliam bisa yagi euy. Sok gancang sia. Ngomong kituna teh si Gober ngajewang leungeun Karta tuluy digusur ka deukeut liang dina temo. Karta asa aya dina pangimpian blos moncor pangheulana. Kebut rag-rag kana lemah luareun kamar. Karta ngahargung lalaunan, celeng. Si Gober luncat kek nyekel pigeulang leungeun Karta. Hayu kabur. Kunaon kalau kang hargung euy? Hayu. Berebet lumpat ngajauhan kamar nu geus dobol. Karta kapaksa nuturkeun bari pipikiranana can teteg, lelembutanana can kumpul kabeh. Ari peuting beuki jempling nu kadenge iwati sora jangkrik anu ngikrik. Marengan angin peuting nu ngahiliwir nebak kana beungeut Karta jeung si Gober. Nu harita geus pating kateyep sisi benteng. Karta can sadar kana naon-naon nu keur kaalaman. Anggur palahak polohok jiga nu teu waras. Kaditu urang tuyul di dinya rada poek meulisan tuh. Teu kasoroting ku lampu. Ayo tuturkeun dewek. Ngadewe sing waspada. Sieu mah palaya pale kitu sia rek kabur teh. Si Gober leumpang bari dodongkoan salungkar-salingker kanu poek dituturkeun ku Karta nu nurut kawas nu katenung. Serog ka sisi benteng duanana eureun. Tuluy luak liuk bisi aya nu ngajaga datang, tapi tetela jempling teu aya nu nyahoeun kanu kalabur. Pok si Gober ngaharewos ditompokeun kana ceuli Karta. Tak, bisa naikkan benteng kawan deui. Bisa, tapi tuluy ka mana urang teh? Karta malik nanya. Kabur sia bleguk. Ngabak belet-belet teuing sia maneh teh. Sok naik buru-buru. Sia rauna malem sia dikatewak ke. Si Gober nyurungkeun Karta. Sangka naik kana temok atu Karta teu ngomong deui tuluy nagogrek ngawahan. Celeng ngahontal bibir benteng, kep leungeunna muntang tuluy naik rurusuhan. Klek diuk dina benteng, samemeh turun kaluar harap seret heula. Untuk pamikeun waktu luncat sia kaluar ka ditu ta. Gober marentah kituna teh bari ngajeleng manehna ge. Sakilat geus aya di luhureun benteng kalayang luncat ka handap kaluareun panyara. Belig kana lemah dituturkeun ku Karta. Perebat teh para wargi sadaya duanana lalumpatan les teu katempo deui dileg-leg ku poekna peuting. Angin leutik ngahiliwir jadi saksi jangkrik milu lalajo nu kalabur, tapi taya nu bisa bebeja kanu ngajaga ukur kadenge sorana wungkul kawas nu mepene nita sare tibra kanu piket. Kocapkeun isukna para wargi sadaya. Panon poe geus meletek di beulah wetan. Manuk-manuk recet di sarada ngabagiakeun sang surya nu geus nyorotkeun cahayana. Kendaraan di jalan raya geus rame, pating garerung paselang jeung sora klakson. Dina kaayaan kitu di jero panyara keur pahibut lantaran ayeuna geus kanyahoan, kamar si Gober jeung Karta kosong, temok dobol saasup jalma. Puguh we meuni rame, para pangeusi panyara teu meunang kaluar ti kamarna masing-masing. Para patugas pahibut neangan lacak nu kalabur. Kapalana ambek-ambekan nyarekan anak buah nanu piket peuting tadi. Tapi dina akhirna mah sarerea sadar
yen kacilakaan geus kajadian kudu buru-buru diayakeun usaha pikeun ngudag nu kalabur. Menteng pisan para mitranya kabur teh ya. Hanya kal waktosna kabujeng sae para wargi sadaya.